Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun salam buah dukuh ya nu ngajawab salam jika nu keretunduh. Dawana salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan singa lunas hutang. Kudu bab hutang kenceng mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Al-ayah etamimil ayah atunun operator sarung belah di omi wae dia tegas kenangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Faqala du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun bersana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring di hormat sahibul awqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tampi-tampi kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji dan Ibu Hajah, wabil khusus pangarsa Bapak Ki Haji Mugni nuku jisim kuring di hormat. Oke kalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Rodi. Oke kalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Sihabuddin nuku jisim kuring dihormat. Kalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Udin nuku jisim kuring dihormat. Kalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Dudung nuku jisim kuring dihormat. Oke kalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Sanwani nuku jisim kuring dihormat. Oke terkalang robo amat. Bapak Ki Haji Dadang nuku jisim kuring dihormat. Kurang doakeun mudah-mudahan sadaya kasepuhan para tokoh agama sing tampi-tampi kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pamarentah, Bapak RT, Bapak RW, oke Bapak Lurah nuku jisim kuring dihormat. Nu kurang darwakeun mudah-mudahan dina raga ngahiyag daya malah kana negara. Imanang taufik hidayah si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampung Pasir Gebang, RT Hiji RW 4 Desa Cipining. Luar biasa Musholah Riyadul Barokah. Pimpinan para panitia jeung jajaranna wabil khusus pangarsa Kang Yakub nu telepon sim kuring nu kurang daroakeun. Mudah-mudahan perjuangan para panitia sing dijadikan ladang amal ibadah di payun Allah Subhanahu wa taala. Utamina sim kuring ngatur kana bunuhun laksa katika bingahan. Asa berat nanggung, berat nyuhun, berat narima keunana ningali nu hadir rezeki lobana alhamdulillah. Mudah-mudahan inu haladir sing para ranjang umurna.
Segala rampil milik jeung rizkina, sing dibarokahkeun sadaya kahirupanana, sing dihasilkeun cita-citana, sing dihampura sadaya dosana, sing disoleh-solehakeun sadaya turunanana. Ya Allah ya Rabbal, supados teu nyangkolong kana waktos, ngaganggu kana waktu, urang puput bae kana puhuna, urang ala bae kana muarana, urang udag bae pamaksadanana, urang tarang bae ieu pangaosna. Insya para jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam setengah 11 malam. Itu awak rada lalungsai kali aku. Sekarang aya 5 poe mah hudang gering. Mana kamari mah jadwal disajra ge bari diimpus heula di imahna. Ngan ulama kitu komitmen najan teu damang datang be aya geus dipanggil mah nyumponan. Ari geus datang mah katingali ieu ku masyarakat, katingali ku kasepuhan. Fit tidak fit itu mah tanggung jawab ku datang lagi. Mudah-mudahan we sanajan datangnya balik tetap menang amal ibadah mah belum bae pikiranana. Doakeun ku para jamaah simkuring sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj yang diadakan oleh keluarga besar Musholah Riyadul Barokah, jadikan momentum acara malam ini untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Isra Mi'raj adalah kejadian agung, Isra Mi'raj adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumasar kanal ieu kejadian moal terjadi tanpa aya penyebab dina samemehna. Sebab Allah geus ngadawukeun dina Al-Qur'an, walikulli syai'in sababa. Artosna wallahu alam bil murad, dan dari segala sesuatu itu ada penyebabna. Kunaon ieu masyarakat Pasir Gebang dina peuting ayeuna nu jauh daek ngajugjug nu anggang daek dararatang mana nu deukeut tadi kene daek ngaralet daraek ninggalkeun imah masing-masingna haladir di tempat ieu dina peuting ayeuna. Kunaon atuku itu bantuan lah dari jiwanya. Insya kunaon bapak ibu poe ayeuna diuk di musola ieu di halamanana. Jawabanna kusabab aya acara rojaban. Apakah unggah penting wayah kieu dari ukana di musola? Ujung-ujung unggah penting ni mah waktu ge garak salam geus ngararajol wae. Karak assalamualaikum warahmatullahi imam kakat hurang sadi mana buah. Ieu mah geuning geus penting aranteng cicing di dieu kusabab keur aya acara Isra Mi'raj. Kusabab aya peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Itu oke Kanjeng Nabi kunaon di Isra Mi'rajkeun eta teh aya penyebab dina memehna. Naon atuh naon penyebab dina di Isra Mi'rajkeun Kanjeng Nabi? Allahu alam. Allah nu uninga kana eta sabab-sabab, Allah nu nyieun sababna. Namun ulama loba nu ngariwayatkeun di antarana kenapa Rasul Isra Mi'rajkeun pikeun pangbubungah manah Kanjeng Rasul yang pada saat itu sedang duka lara, nuju bingung kabingungan basagara kasusah mukuntit leuwih kasedih jalaran di tahun eta Rasul ditinggalkeun ku dua sosok yang beliau cinta. Nu kahiji wafat paman beliau bernama Abi Thalib. Dalam kitab Sirah Nabawiyah kita sudah mengetahui bahwasannya baginda Rasul itu prihatin semenjak dalam kandungan. Kumaha teu prihatina Kanjeng Rasul mah ibu? Di jero patuangan kene terus dikantunkeun wafat ku bapana janten Said Abdullah. Lahir ke alam dunia usia 4 tahun diajak zarah ke makam Said Abdullah, uih tina zarah Bunda Aminah tedamang turta wafat. Cicing jeung eyangna nyatana Abdul Muthalib hanya 2 tahun saja. Di usia 6 tahun Abdul Muthalib pun wafat. Eta cicing jeung mamangna bernama Abi Thalib, di mana usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, di usia 8 tahun, 2 tahun setelah mengikuti Abi Thalib, Kanjeng Rasul sudah hidup mandiri, geus milu diajar usaha, milu dagang jeung pamannya nyatana Abi Thalib ke negeri Syam, sampai pun Rasul masih muda punya gelar Al-Amin, anak muda yang terpercaya. Ieu teh wasilah saha? Wasilah orang-orang yang mencintainya, di antara nyatana Said Abi Thalib paman baginda Nabi Muhammad. Bayangkan ku orang pikir bolak-balik papai rasa-rasa modal budak orang kira-kirana usia 8 tahun geus daekeun usaha tancan korora usaha
Hardolin dahar modal. Anak kurang mah aya di imah teu ulin ngomeh hap. Anak game online gede we saeutik mulai judi online. Ada repo we hayu. Gocap jadi gope jadi 5 juta. Beuh, teu meunang jual motor kolor. Pan terjadi. Bukan hanya cerita saja, terjadi kok di mana-mana. Ayeuna loba kejadian. Karena loba indung budak nu ngaradu ka simkuring. Akang punten kumaha ieu huburan anak dirukiah tapi dibunuh kah? Kunaon kesal-kesal amat atuh kumaha teu kesal coba kan. Sugan teh motor ka mana majar leungit horeng digadekeun kumaha jangan ngadepo. Ya Allah ya Robbana, itu akibat terjerat dengan judi online. Setan mah moal eureun. Ayo be mamanas. Terus we dibetah-betah kana maksiat. Jadi akhirnya anak muda zaman sekarang banyaknya oknum anak muda kalau nggak hadir pengajian seperti ini menjadi tulul amal. Naon tulul amal teh panjang hayalan. Budak ora sangat usaha. Nu penting mah ku lewat HP sugan ngahasilkeun dana. Eta yang menjadikan bahagia. Enon jadikan bahaya. Naon sababna? Lamun budak geus boga pikiran kos kitu, geus moal aya karakter dina kahirupanna. Padahal geus dibejaan perjudian tidak akan menjadikan kekayaan. Bener teu? Pan aya Roma Irama baheula haji nyeun lagu judi. Kayak itu bantuan kayak gitu. Menjanjikan kemenangan judi, menjanjikan kekayaan bohong. Sing kencang atuh nyebut bohong nah. Sing kencang ce nyebut bohong sing kencang ya. Ditanya ku salaki masih ngaji menang non bohong. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan bohong. Gitu lah. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan judi. Saminggu apa kena gue tak? Masya Allah. Coba tulungan bager Addison sistem nama bagus. Dengan keadaan saya yang kurang fit, iya hampura pisan bager hampura. Jadi sound system bagus kan kurang nuker kurang fit. Menta kula hayang middle diangkat, bassna diturunkan saketika set. Middle diangkat, bassna diturunkan saketika. Lau turun, lau turun, lau turun. Lau turun, cek 2 cek. Nah, lau turun, middle diangkat 2 cek 1 2. High-nya dibuka sedikit. Tolong bating. 2 2. Nah, efek kontrol turun, efek kontrol turun. Efek kontrol turun. Efek kontrol, ini kan cecelis ya. Tapi kursi bingung parah. Ayo gitu wani. 2 cek 1 2 cek lau can diberi cek galau. Nggak sakit kasep. Aduh sakit kasep. Doakan tukang salona mudah-mudahan singa suka surga. Sing salon-salona digotong kali itu. Hatur nuhun bager. Sound sistemnya bagus, tapi suara wing nu kurang memadai karena kurang fit. Jamaah nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jasa daripada Abi Thalib yang membersamai baginda Nabi Muhammad. Tidak berselang lama setelah wafatna Said Abi Thalib nu jadi pamanna cek sakal mati 3 minggu, cek sakal mati 3 bulan, tapi kalau nu paling kamasyhur satahun rejeung. Bahwasana wafatnya Abi Thalib disusul dengan wafatnya wanita terbaik seorang istri baginda Nabi yang begitu cinta dan menghabiskan pengorbanan hidupnya untuk mendampingi kanjeng Nabi. Saha anjeuna Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Di tahun eta rejeung jeung Abi Thalib Sayyidah Khadijah pun wafat di tahun eta. Manusiawi ibu bapak jamaah sadayana, manusiawi ketika orang yang dicinta meninggal, Rasul pun hatinya berduka karena Rasul punya sifat aradul basariyah, sifat kemanusiaan. Ciri kemanusiaanana tong nyontohan jauh-jauh. Ibu lamun boga kolot maut sedih tante, lamun anak maut sedih tante, usalaki maut sedih tante, sedih. Wah nyebut ente saya isu ngurupukan salaki maut. Eta ge mun salakina bager, kumaha lamun salakina salingkuh bae, kita salaki isukana maut, sedih apa henteu? Henteu. Jadi yang menjadikan sedih itu bukan hanya status suami istrinya, tapi naon akhlak mulia nu ngajadikeun cinta dina hatena, bener teu? Pan lamun misalkeun cinta bener mah salakina nya bager, nya soleh, nya satia. Mun maot teh moal tengah guk-guk we hareupeun imah ge. Menang kiai gitu misalkan anu maut ke orang cerik ke masalah. Yang dilarang agama itu nangis yang berlebihan.
nepi ka baju disuek-suekeun, buuk dijenggutan, awak gulupukan, sungut cocorokan, eta teu meunang. Bapana asa ngimpi belagu. Eta ulah nu kitu mah. Ulah. Nangis ya nangis biasa saja, ngabukuk mah biasa, ciri kemanusiaan. Di mana aya rasa cinta pasti terluka saat ditinggalkan, betul? Gerana. Kang, asa kara kamari hirup rumah tangga. Geuning akang geus maot ti heula. Paingan kamari akang noelan wae. Nyaho rek paeh mah ku aing ditoel deui belenggu. Datang lurah ngalayan, assalamualaikum. Waalaikumsalam lurah. Kumaha abdi itu nyaho atuh. Jadi kakak aing sama bingung Pak Lurah. Sing sabar we ayeuna gandeng lurah. Sabar sama muanya belegu. Gitu-gitu nage bapana berjuang jeung aing dimimiti rumah tangga lieu ke waraga planet seblek dijang seblak kerat paten pusat bar kokor atau balasa kosa. Balangsa dimimiti rumah tangga Pak Lurah. Nepi ka ayeuna balangsatna oge. Berarti perubahan rumah tangga. Lain emang kunaon maot gering. Henteu Pak Lurah. Keur penting oge hadir kene acara rojaban di mushola Riyadul Barokah. Mana diukna oge deket RT Pak Lurah. Anu deket RT pindah heula sakedeung. Bisa diincar isukanana misalnya. Ampura Pak Lurah salaki abdi dihampura sarua abdi oge. Terus mautna kunaon cilaka. Henteu Pak Lurah kunaon. Cenah ningali mamurag tina ayunan. Hanya ge murag tina ayunan kudu maot. Eta mah ayunan luhureun tower Pak Lurah. Kamarin ayunan sia bunuh diri. Wajar, ngerasa kelengitan saat yang dicintai meninggal itu biasa. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Anjay, pokoknya masih palen eleh gua ini. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Masya kumaha teu nyerina ditinggalkeun ku manusia anu mulia nu ngaran Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha, hiji wanita yang begitu setia menemani perjuangan baginda anu mulia. Sajabitina satya teh Khadijah mah hiji isin nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pabentenang ngadaun sereup bibirna ipis jeruk sapasi gadon nanggai dok sapotong pangamul kungkung halis tangga jaler pae mun ditili ketigigir anjay sinden kabeh lagi di sawang ti tukang ditetep diharap. Yuk kreatif na panitia ya ceramah juga harapan kuburan. Masya disajabitina gelis fiti Khadijah wano janu beungharna rata di atas rata-rata malah hirup nage buncelit loba duit turkuta gede dunya bro dipantau bro di jurung alaya di tengah imah gedong nasi glong halidang resep nemung digigir garasi mes di tukang kolam renang di hadapan teman cur-cur caina herang. Masya tapi eta kabeungharanana diwakafkeun pikeun perjuangan nu janten salaki, diwakafkeun pikeun perjuangan baginda Nabiuna Muhammad. Malah detik-detik terakhir mau wafat pun Bunda Khadijah mengorbankan seluruh kehidupannya. Saat Rasul pulang berdakwah, Bunda Khadijah menanti di hadapan atau di depan rumah. Rasul dongkap ka bumina, assalamualaikum. Alaikassalam ya Rasulullah. Dibosok kasalaki itu dah tilok saya tambah kalaki datang ke sabodoan maneh manehnya assalamualaikum pun salam
akang balik neng geus nyaho nah di mana bauna ka ambal sia mah tiba heula oge awas ece ulah kitu bunda holi mah cium lengan salaki cium kening Rasulullah pahala nyium pamajikan kana tarang salaki sakali cium sarwa jeung nyium hajar aswad komo mun salaki na kaperangan hidung mah anggap we boga Ka'bah di imah pas subuh teh tawaf labbaik Allahumma labbaik incar hidung labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak bismillah ya Allahu akbar mutar dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bismillah ya Allahu akbar salakina huaya pamajikan utah cium Rasul dicium ditaros Gusti lelahnya soka dia Gusti tidurlah di pangkuanku di pangku ku Siti Khadijah bari dilebelai wajahnya baginda Rasul sampai terlelap tidur Rasul di pangkuan Siti Khadijah keur kulemna kanjeng Rasul Siti Khadijah neteskeun dua air matanya netes karena pelipis baginda Rasul sehingga membangunkan kanjeng Rasul naros kanjeng Rasul lima bakia ya habibi ya rafiqi ya babar rahmah kunaon gelis cerik permata hatiku kunaon kita manggil ke pamajikan permata ibu pernah disebut permata ku salaki jajal tukang sakali dia permata kali malotot nah permata oh ngaledek pada aing hidung sianya Rasul memanggilnya dengan kata permata kunaon gelis kunaon nangis tekunaha Gusti ridho hirup jeung kaula ridho mangga beheung teteukeun sirah kadekeun kaula kudu teu ridho jangankan kehidupanku umurku nyawaku akan kuberikan untuk menemani dirimu wahai Rasulnya Allah atuh geuning nangis kunaon kaula teh keur mikiran Gusti tulangku sudah rapuh rambutku sudah beruban sedangkan perjuanganmu masih panjang ieu mah boga wasiat we ka salira di mana anjeun keur berjuang he kaula geus wafat anjeun seet bakal keur berjuangan tong kagok Gusti libatkeun abdi dalam perjuangan gali kuburan abdi copot tulangna jual pikeun berjuang di jalan Allah masya kita lamun Khadijah orang dieu kitu apa henteu wah warorahnya salaki hinjam duit di manyung bener teh ya mah luar biasa bageuna bahkan pun sebelum wafatnya Bunda Khadijah aya kahayang ece bebejanan teh ka salaki kang wawartosa teh ka putri nyatana Fatimah geulis Fatimah hiap ka dieu aya naon Umi sigana mualila deui hirup di dunya teh geulis teras kumaha Umi make jeung nyarios kitu ieu mah Umi aya kahayang pangwartoskeun we ka Gusti Rasul sepuh anjeun wartoskeun naon Umi di mana ke Umi tos wafat Umi aya kahoyong Umi hayang dikafanan ku sorban Nabi tilas nampi wahyu pertama nuju di Gua Hiro sakitu kahayang Umi mah teu seueur pambejakeun ka sepuh anjeun geulis nuhun Umi mangga maka ketika Khadijah sudah wafat disampaikan oleh Siti Fatimah ayah Gusti hampura kunaon geulis si mama teh aya kahoyong nuju sameme maut teh nyarios ka abdi wasiat naon kahayangna indung anjeun geulis si mama teh hayang dikapanan ku sorban tilas salira nuju nampi wahyu di Gua Hiro kapungkur manawi salira ridho mah piran eta sorban atuh eta kanjeng Rasul ngadangu cariosan Siti Fatimah ngarasa prihatin bari nyarita dina manana geulis Khadijah nu jadi puputon kembang kadaton panyelekan berang peti nu teu nyantel dina hate ngai tina hati gagantung di jantung sumarambah dina bayah nah saukur hayang sorban urut ge kudu ngomong lewat anak mun langsung ngomong ka kaula dalah ulawak ka sorban urut nyawa kaula dibikeun jang anjeun geulis nanaonan bikin nyeri we hate kaula ditinggalkeun ku anjeun tuh hayang sorban urut ge mah teu wani ngomong Siti Khadijah mah beda jeung Khadijah Cikini COD ge geus tara bebeja asalaki aya kitu aya mas paket haram jadah paket deui kakak lamun aya pamajikan aka mesen paket tara bebeja mun maot make lakban we bungkusna
langsung bikin KJNE paketkeun sekalian. Ieu mah ampunnya Masya riweuh teh ya pamajikan urang mah puasa lila kene Syaban ge can datang nyapu ieu mah geus nyinggung ka salaki. Jam 7, jam 8, jam 8 kareta maju tepuguh pipikiran mun datang lebaran teboga bas riweuh wae bari nyapu ge salaki keur udu diomongan Kang naon meuni baju teh ti ayeuna nungtut ti ayeuna nungtut puasa mah leuleuh laparnya bajuna sesa batur leuleuh capek mending ti ayeuna meuli hiji dua mah hayo nungtut puasa ge encan geus baju di pikiran bener teh Na'udzubillah Rasul nyandak sorbana ternyata mulianya Khadijah bukan sampai dinya doang kan setelah dibungkus make sorban kanjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyandak kain kapan langsung tina surga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam Jibril ayana nyanggakeun panglayan kanggo umikna sadaya manusia nu iman ka Allah. Kunaon Jibril tah aya salam ti Gusti Allah ieu kado terindah untuk kesetiaan Khadijah mangga Gusti anggokeun ieu kain kapan di surga langsung jang Khadijah nuhun Jibril lain Jibril ieu teh geuning 5 siki jang saha hiji jang Khadijah 2 jang anjeun 3 jang Ali 4 jang Fatimah 5 jang Hasan rincu kaulah Husain kumaha Husain muali kapanan muali solatan Husain incu anjeun bakal mati terbunuh anjeunna bakal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya bayangkeun Kang Abi Thalib wafat Khadijah wafat eta keur wafat Khadijah di bejaan incu ge bakal dibunuh kira-kira namun urang ngadangu bade kos kitu prihatin moal hate urang sedih moal hate urang sedih tapi Rasul tidak pernah menolak akan aturan ti Gusti Allah. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah tetapi ku mohon kuatkan lah gitu kuatkan. Bukan aku mengingkari apa yang telah terjadi, tetapi ku mohon tangguhkan. Lamun bieu suara uing jeung ibu dihijikeun, direkam dijadikeun kaset, dijual di pasar, moal laku. Sumbang dina lah. Masya maka kasobar kanjeng Nabi ngajadikeun Allah mere kado terindah di bebungah kanjeng Nabi ku diberangkatkeun Isra Mi'raj daripada sekian banyaknya Nabi dan Rasul ngan hiji-hijina nu di Isra Mi'rajkeun nyatana kanjeng Nabi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Salawatullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salawatullah alaika diberangkatkan Rasul ku Allah didekeng langsung ku Jibril jeung Mikail nunuturkeun anak para malaikat tusane ditugaskeun ku Gusti Allah di mana setar berangkat nakang lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa tipeting ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan suci berangkat dari tempat yang suci finish pun di tempat yang suci di masjid ke masjid maka tempat yang paling suci di tempat ia di dunia ia adalah masjid kan
Henteu Rasul berangkat ti imah ka imah henteu. Rasul teu berangkat ti warung ka warung, tapi berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ti masjid ka masjid. Maka lamun urang hayang menang kamuliaan tong jauh ti masjid, geura makmurkeun masjid, geura ramekeun masjid, seueurkeun ibadah di lebet masjid. Mata kolot baru mah pernah geuning bahasa siloka. Naon siloka teh? Bahasa silok lamun teu dibuka. Ulama rada resep ka kana Sunda teh seni Sunda aya ngaranna Sunda pagelaran wayang golek. Lamun Jawa pagelaran wayang kulit. Baheulana saha? Cara dakwahna Sunan Kalijaga. Pagelaran wayang kulit mah di Jawa, ai Jawa Barat mah Sunda wayang golek. Asep Sunandar baheula. Almarhum Raja Asep Sunandar. Etapan kitu ngabejaan urang supaya ka masjid dengan ku basana we mun murwa atau bubuka pagelaran wayang tepan kitu bahasana. Gedung duhur ya kali samun pagulingan ya sepi ting pepetetan samya murad paling binglan jeruk manis prap teng goong na eueuh dihin pinasti palambang sineka maneka warna ya maneka warna moal diteruskeun lurah teu nyawer. Oh jamaah sadayana eta gedung luhur dimaknaan masjid hiji gedung nu luhur lain luhur bangunanana tapi luhur darajatna. Moal aya gedung anu darajat na ngaleuwihan masjid di muka bumi ieu rek boga gedung sigrong imah dagede dangong resep nembong imahna mang tingkat-tingkat anger bae digaungdukeun jeung masjid mah moal imbang dina kamulyaanana. Jelema ka masjid tidak bisa samanea, sahabae asup ka masjid teu meunang, nu haid teu meunang cicing di jero mas, nu junub meunang teu asup ka masjid, ngajuru di masjid meunang teu meunang pas edannya pas tempat atuh tuh. Tapi orang boga imah sakumaha mewah megah pula hayang nanya eta di imah meunang nu haid asup, nu junub asup meunang, pan junubna ge di imah meunang. Geningan cekolot sepiting trim pagulingan masjid mah tempat tu sepi ing pamrih rame ing gawe. Maka taya kitab adabul masjid tentang adab-adaban di masjid lamun dipesek era kurang di masjid ngomong-ngomong ke dunia kurang adab di jero masjid mah sepi ing pamrih rame ing gawe. Maksudna sepi tina kahayang dunya rame tina amalia akhirat. Dan insyaallah ku kalimah rame amalia akhirat ke Kang geus aya kecap iya kana budua iya kana stain nalika urang geus ibadah tangtosna dan tos ibadah ge urang pasti barang penta. Tapi samemena stain urang nak budu heula samementa lobakeun amalia heula ibadahna heula baktina heul karak cekolot pepetetan samya murag bakal maruragan rahmat Allah. Jang saha eta murag teh rahmatna akang balingbing lan jeruk manis. Maksud balingbing hiji buah anu ngecongokna aya 5 siki. Sok ibu besok beli balingbing potongan lain dibelah tapi dipotong bakal ngebentuk seperti bentang nu ngabogaan congok atau ujung-ujungna 5 siki. Lamun geus dipotongan eta balingbing bakal bentukna teh kitu tah sat eta teh 5 congokna. Jadi nu bakal meunang rahmat Allah teh balingbing congona 5. Jalma-jalma anu daek ngamakmurkeun masjid salat berjamaah di masjid datang ke masjid minimal sapoe sapeting teh 5 eta nu bakal meunang rahmat Allah teh. Kuatan ku Allah na Al-Qur'an innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau atau bisa memakmurkan masjidnya Allah mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sok beres rojaban teh tingkatkeun amalia urang di akhirat dalam artian ramekeun tempat-tempat suci di antawis masjid pangaosan insya berangkat Kanjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa perjalanan Isra nganggo kendaraan nu ngaranna buruk. Eta Kanjeng Rasul nalika Isra teu langsung melesat nepi ka Masjidil Aqsa
Tapi Kanjeng Rasul eureun heula dina 5 tempat. Hiji tanah Thayyibah kota Yatsrib. Barang aya luhureun tanah Thayyibah, malaikat Jibril ngandika ka Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, naskutu fi hadzal makan." Wahai Rasul, urang eureunna sakadap di dieu. Lima daya Jibril eureun we heulaanan salat di dieu Gusti. Rasul salat 2 rakaat. Perjalanan dilanjutkan. Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah engkau tadi salat di mana?" Teu apal Jibril. "Kau tadi salat di kota Yatsrib tanah Thayyibah, tempat kelak engkau akan hijrah." Ternyata sameme hijrah ka Madinah eta hijrah Gusti bejaan ku Gusti Allah lewat perjalanan Isra Mi'raj Rasul. Yen ta Rasul bakal kahareupna dihijrahkeun kana tanah Thayyibah yang sekarang kita kenal menjadi kota Madinah. Jadi sameme hijrah Rasul Gusti bejaan bakal hijrah. Naon ka hikmah jang urang nu penting ayeuna hadir Rajaban geus aya sanes. Yuk urang babarengan nyawang mangsa nu bakal datang. Angtal maut qoblal maut. Maksud ngandung harti urang kudu geus bisa maot sameme maot dina artian yen ta urang loba zikrul maut eling urang hirup di dunya teh mualila kabeh bakal dihijrahkeun ku Allah. Di mana hijrahna? Ke alam dunia, ke alam barzah. Itu hijrah nu moal bisa dielakkeun ku urang sadayana. Kapungkur Kang, urang teh dicipta ku Allah ruh nama babarengan. Jadi ruh urang mah saumuran jeung bahaji ge uing teh saumuran aya ruh nama di alam akhirat di alam ruh. Ngan barang dipindahkeun ka mana alam butun atau alam rahim eta gumantung iradahna Allah, kudratna Allah, duka iraha. Aya ruh nama bareng bahkan jeung Nabi Adam oge ngan kaluar ka dunyana ku Gusti Allah ditahapkeun aya heulaan pahaji aya heulaan simkuring. Uing jeung sahandapun berarti heulaan simkuring. Aya di ruhna mah bareng. Urang aya dina kandungan 8 bulan. Tidinya urang hijrah di ka alam dunia di mana dunia ge boga ukuran. Baginda Rasul usianya 63 tahun, maka umatnya tidak akan pernah jauh daripada angka tersebut. Lamun teu 60, 70 geus hebat manusia aya zaman mah. Maka bisa dia aki-aki anu umurna 68 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui bah eta sapoe deui wayahna bah ulah loba laga sapoe deui kana 70 lain maot nah kana 70 ai maot mah teu nempo ngora teu nempo kol bisa ibu ti heula kulapan deuri atawa kulapan deuri ibu ti heula bebas atawa kula ti heula ibu pandeuri digotong ku kula bisa gitu. Da ulah diembung-embung jeung teu bisa dihayang-hayang masalah maut mah tapi pasti bakal datang ka urang sewang-sewangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal ini aya kolot baheula guna cincang keling manuk cingkleng mah da cineuten los ka kolong bapa satar mah bulan apalah gue eta coba ulang cing cangkeling eta manuk cingkleng nyaho cenah henteu los ka kolong eta bapa satar eta geuning lamun diartikeun mung maknana luar biasa. Cing cangkeling cing urang kampung Pasir Gebang desa Cipining hayu babarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kadatung api ngajaring ulah hirup lang-lang ling sing sering hudang ti peuting Bapak Lurah anu bager Palurah keur aing muludan ceramah di Rojab mah disawer ku lurah teh piraku di Cipining urang teu nyawer anu mana Bapak Lurah Cipining teh anu mana aya eueuh geus balik Masya kajian namun lurah eueuh mah tuh pirang bara RT ngagantian Pak RT bisi teu mau duit manginjem ka RW heula duitna Pak RT
anu mana eta anu mana anu mana eta anu nya rumput RT na oge masya sing sering hudang ti peuting ibad tapi mah wajah-wajah balager ke mah tukang hudang jam 3 ki hungkul meski mah eta hees anak buah basuri peureun hudang Allah eta nyaaheun ka urang hayang urang bakti ka Allah Allah eta mere jalan hiji tengah peuting atau sepertiga malam hayang kacai digegerengit kah hayang kiih kah hayang buang air besar kah tepugu-pugu hudang kah eta teh sabenerna wasilah hakikat mah ku Allah dihudangkeun supaya urang ibadah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayam asa rabbuka maqama mahmuda hudang ti peuting ngorejat supaya dibere maqama mahmuda maksud maqama mahmuda teh naon darajat anu terpuji munggu Allah subhanahu hayang dimuliakeun ku Gusti Allah hayang fatahajjat bihi nafilah ngorejat salat sunnah di sepertiga mah kadang-kadang daek hudang ti peuting mun keur pusing hungkul hirup liuk eueuh ragap taya teh semprek ngincak semplak kerepak keur pusatpan kokoronyo so balangsak rosa mus balangsak be kalak daek hudang ti peuting eta geuning sosorangan ngahudangkeun ka salakina aka ya naon hudang merasa kodong biasana gen teu ngahudangkeun rek naon deui baturan salat tahajud biasana ge sorangan sieun anu maot keur burang nu maot ge sieun kan hirup di urusan riweuh kolot-kolot baturan jate belegug hirup senang hayang sosorangan apa hayang babarengan belegug atuh hayang babarengan atuh geura hudang heula kunaon ngajakan hudang urang ngadoa ka Allah teu capek ka hirup kieu wae tiba heula kieu kumaha balangsak belegug mani awal perubahanana kitu sia bisa daek berubah kitu hayang ka berubah jadi naon Pokemon ya mah sing bener atuh neng mah hayang ka hirup puceuleuh ke baduy turun kota gede dunya bro dipanto bro dijeut mah gedong sigrong hadidang ngasep nemong dikikir garas simet si tukang kolam renang hayang beungar neng oge hayang kos RT imate plak tuh gablek gablek teh hareutna tukangna we korek kamu hareutna mah malara pokona mambung kakil wae capek beleguk kamari mah hadir pengajian rojaban riyadul barokah musola mani era ku batur nu gablek duit era kunaon lamun seuri teh mah dilepas tanpa beban ari masya teh seuri apa bengek beleguk era rek sering ngalengak oge ka batur mas seuri oge aya nu ngagayot dina beungan naon kongkorong belegug ari masih teh gablek kongkorong tiba heula aing mah hapur deui ayo ka urang salat wae beres salat salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin irhamna ditepak ku pamajikanna akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon siapa ngadoa tadi ijabah belegug meneh kitu buktina balangsak wae akan mundur kuna pergantian pemain Aisyah bisa gitu ngadoa mudina Kang Haji Dudung ya cici Kang Haji lamun ngadoa yang dijabah kudu sungguh-sungguh ka bukti kesungguhan kita teteskan air mata saat berdoa kunaon kudu ceurik budak yang tadi beri ceurik dibere ku tapi kunaon kumaha bisa ceurik kudu ngarti kana doa anu dibaca Rabbana hartosna naon atina hartosna naon penakal marumah saja mah bodoh teu bisa bahasa Arab ku Sunda we ngadoana emang menang ngadoa ku Sunda menang ka rek bahasa naon ge Allah mah uningal jeung ngarti kana kahayang makhlukna daripada urang minta ngadoa make bahasa lebih ka harti henteu ku sorangan datara ngomong wae atuh jangan ngobrol wae belegug amin ya Kak oke arek serius heuh tenang bari ceurik kumangke aing ceurik nama pamajikanana mewek sorangan ya Allah ya Rabbana salakina ngintip wah bener mewek tong goda wae belegug ulangi deui ya Allah digoda bieu mah kita kakara kayak doa ulangi deui aja
Ya Allah ya Rob, dipikir dibulak balik. Kesalakin aing kakara kadang doa kiai. Dipapai dirasa-rasa. Benar ya Allah, abdi mah teu bohong. Rumah tangga Gusti Cibola. Jeung manehna teh jelema ya. Kesalakin aing dibawa sia. Timimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah. Balangsak Gusti. Kesalakin najis aing amina oge. Ngadoa sama nyinggung aing belegu. Sing sering hudang tip sabab isuk jaganing pageto tamanuk cingkeung bakal los ka kolong ruhanu aya dina awak urang bakal lepas hinggakeun urang salila-lilana kaduhung kaliwat langkung hanteu nyembah mah dakayang agung syakarat nyerina langkung urang teh temenan embung rukuh padung rapku lembah katian di antara berem yang kola di alam darjang ngaringkuk di alam kubur poek mongkleng buta rata ku poek naharita hayang neuleuh curug sorangan moal laksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup di alam dunia nircatina ajaran agama geus kitu mah rek menta tulung kasaha menta tulung kasaha liak lamping urang cipiring pasir gebang anu bager jauh kasih tu kalapa liek dengan liek lain jauh ka indung ka aya we sairan Sunda Palapa-Samboja geus ditancapkeun batu nisan lebah sirajang tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun astag minal margi di dunia urang umbara sadayana bakal mulang ka alam bakal naonu kudu dibawa naonu kudu dibawa lain harta jeung banda lain dunia barana tapi nu dibawa iman rejeng takwa Rabbal baraya astaghfirullah abdi tos maos dina ayat suci yen sakabeh makhluk eta bakal mati nyawa bakal lepas dina diri abdi pisah raga badan sareng kulawargi pisah raga badan sareng sana kerabi astagfirullah rabbal baraya astagfirullah
upami condok waktu nutang tuninggang mangsa nu sampurna urang geus masing pati tumakaning perlaya kudu kumaha ece hanjakal geus moal bisa katarima ku urang sadaya dumasar kana panglirena Nabi nu pertama jadikeun momentum untuk bersama-sama kita mengingat akan adanya kematian. Geus datang maut mah urang hanjakal moal bisa balik deui ka alam dun. Kan kitu ka urang di alam barza teh kekeleuweungan ece. Ai di tempat naon ieu kula? Di mana ieu kula ka mana jalan saha? Batur kula batur ngomong geuning eueuh tiris asawa pisimutanana haradang asawa kikipikasanana keeng asawa pibaturan hirupna di tempat naon ieu kaula Gusti mana dulur kula anak kula pamajikan kula harta banda kula pangkat jeung martabat kaula nepi ka kula pasea di alam dunia alabatan harta banda teu sapira geuning ayeuna mah eueuh bere kesempatan kula hayang hirup deui dibere moal maka ayeuna yuk urang diajar nyawang mangsa nu bakal datang mudah-mudahan urang sadaya husnul khotimah amin. Berangkat teh kanya Rasul tempat nu kadua ngaranna Sajaratul Musa nu katilu Bukit Tursina nu kaopat Baitul Lahmi nu kalima Masjidil Aqsa karak perjalanan Mi'raj beda deui tetingalian Kanjeng Rasul di antarana Kanjeng Rasul nuju perjalanan Mi'raj nuju naik ka Gusti Allah ieu Kanjeng Rasul ditinggalikeun rupa-rupa macam kejadian Mi'raj teh ka Allah naik berarti Allah aya di luhur sanes Allah aya di luhur tapi Rasul dipanggilna ka luhur Allah mah teu boga tempat sabab kabeh tempat ciptaan Allah maka nu nyiptakeun teu butuh kanu dicipta laisa fi zaman wala yaudu alal makan Allah itu tidak terikat waktu jeung teu butuh kana tempat maksud dibawa ka luhur teh Rasulna nu dimi'rajkeun bukan berarti Allah aya di atas Allah maha hampura tidak terikat waktu jeung teu butuh kana Wadai kula be heulaana najan teu pantes ngan ieu mah sok jamaah sok hayang ka hati bae ka. Ieu mah lain contoh nu pantes jeung nyontohan ka Gusti Allah. Ngan ieu mah cek akal be heulaanan. Kula datang kali dipanggil ku Ustaz ku Kang Yakub. Kita ceramah naik ka panggung ku Kang Yakub. Ka panggung. Punten. Ieu Kang Yakub aya di panggung. Mana? Apa gaib sugan? Teuing di mana intinya Kang Yakub di mana? Yang saya yakin kadang yang saya tahu Yakub manggil uing kita ceramah ditaekeun ka panggung belum tentu nu manggil lagi kudu aya di panggung. Eta komo jeung Gusti Allah anu tidak butuh tempat. Jadi lain Allah na Sidratil Muntaha ngan Rasulullah dipanggil ka Sidratil Muntaha. Geus tong dipikeun ku akal tarima ku iman innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Guys, orang menyokot pelajaran awai. Pertama kanya Rasul nuju Mi'raj ditinggalikeun ku Gusti Allah. Aya sekelompok manusia nu ngaurkeun satu kali benih pepelakan barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh beres jadi bisa dipanen harita keneh beres dipanen langsung jadi dipanen langsung. Nu leuwih hebat teuing sanggeus jadi eta pepelakan bisa langsung dipanen tanpa melak jadi deui dipanen deui terus jadi tanpa melak begitulah hebatnya gambaran manusia mulai kumaha malaikat Jibril taros ku Kanjeng Nabi man haula ya Jibril ari itu contoh manusia mulai kos kumaha wa Jibril ku hebat ari melak sekali panen berkali-kali mereka orang yang mau berjihad di jalan Allah ku nyawana mu nyawa dibutuhkeun jameran agama bikeun nyawa urang. Di Indonesia agama lain agama berperang maka bukan nyawa yang sekarang kita korbankan mana harta orang boga harta korban ke di jalan Gusti yang musola ke dibangun bantuan majlis talim ke dibangun bantuan panitia rojab datang tambahan insya teboga harta hayang jihad jihadkeun tanaga datangan ka Yakub datangan ka Sepuhan Ampura kula mah eueuh duit tah lain nama tapi kula boga keahlian masak panghebatna di dieu teh. Pokoknya mah bagian perkonsumsian kula bae teh kudu dibayar jang rajaban mah. Kewe beres acara hitung-hitungan nama. Sarua keneh atuh kitu mah. Oh, tahu lama teu bisa masak tapi boga gede tenaga, sok bantuan nilepan karpetnya pukeun jalanan. Itu semua orang yang berjihad dengan tenaga.
kulama tanaga ge eueuh harta ge teu boga berjuanglah dengan pikiranmu bantuan mikir maka kula rada bunga hadenge saur para kasepuhan kiai yang bergerak ini anak muda kasepuhan makeun ngantepkeun ningalikeun jeung ngarahkeun jeung ngadukung turut ngadoakeun bagus harus ada regenerasi subhanu yaum rijalul qad pemuda di zaman sekarang gambaran pemimpin masa yang akan datang tanpa regenerasi reksaan ngurus kerja musola Riyadul Barokah tanpa ada pemuda regenerasi disiapkan ku para kesukuan eta luar biasa berangkat dari kanjeng Nabi di perjalanan ditembongkeun ku Gusti Allah aya hiji wanoja nu geulisna kabina-bina sarina leutik manakirut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibir basah bagaikan manggah muda eta awewe geulisna kabina-bina lir kageulisan bidadari anu sampurna kos bulan purnama ngan hanjakeun wajahna memang geulis tapi tina beuheung kana dampa suku ancur lebur ruksak eueuh papadana saukur kulit jeung tulang teu aya daging. Mahia Jibril ari itu saha awewe Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira urang mana pasir gebang naon dosana Jibril ari wajah mah alus tapi awak ruksak nah tara salat netepanana salatna rajin Gusti ulah wakan 5 waktu si eta mah qobliyah ba'diyah bahkan duha tahajud sok dilakonan sugan eta awewe tara zakat Jibril ulah waka zakat nu wajib jang nu nisab bari satahun sakali main nama sedekah unggal poe Gusti sugan eta awewe tara puasa Jibril ulah waka Ramadan satungtung sehat bari jeung suci anjeunna mah sok puasa Senin Kamis oge sugan eta awewe tara ngaji Jibril ngajina rajin Gusti mun mangkat ka majelis talim poe Minggu balik Sabtu eta Jibril ku hebat geuning ari amal nama salat dilakonan puasa dilaksanakeun ngaji ge tara tinggalin tapi kunaon disiksa Jibril kunaon atuku boga dosa Gusti kasalakina naon dosana eta awewe keur hirup di alam dunia cilok maturan salaki lamun keur dahar Gusti oh yo syata aya nu salaki dahar diantep sorangan aya salaki dahar nyuk sorangan aya aing mah nyangung geus masak geus dieueuh kudu dibaturan sorangan we kolot-kolot maaf ibu surga seorang istri ada pada ridho baturan ece pirang bala salaki datang teh ece mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput ku hate nu senang bari tanya naha akang damang ocok ketara sabodo teuing sabodo lah balik-balik mual-mual padahal mah naon tugas teh hese tuluy bukaan bajuna kipasan atu awakna lapan eta kesangna baritanya naon kahayangna ocok ketara cabodo us 2-0 coba ce da teh hese nanya ka pesalak teh hargaan salaki capek teh jangan anak pamaji rek suaminya penceramah mau bukan penceramah mau tukang ojek mau supir angkot mau tukang dagang mau petani dia sama laki-laki ingin dihargai betul cukup berikan 3 pertanyaan nah akang bade ibak heula nah akang bade emam heula nah akang bade bobo heula neng mah selalu sadia ocok ketara gela dengan osok lain bilang bara suami pulang sambut dengan lagunya ha ha setelah kena si kajol itu cium lengan aku aja tarik bajuna hamko hamise curalo tilme kahitum sutfaro bukan bajuna hamma kele hona zain kipasan awak na dur tumse
hona zain fas au gale silagalo ha ha na 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 tanya ku ece aka rek mandi heula moal disiapkeun ku neng China hayang nu tiis apa nu haneut apa ngagolak sakalian tawaran aka poaina yang dahar jeung naon ka sok ngomong ka neng disiapkeun hayang dahar jeung naon ku neng disiapkeun enak keneh salah keneh mah ku lagukeun dia tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng laukna geheng tambahan tumis kangkung ada lauk nage tutung gera bawa kasaung bisika buru pundung tong pohong doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nugelo coba jebak ti kasalaki insya Mi'raj ke Allah hasil daripada mi'rajna kewajiban sholat 5 waktu aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar adegeun sholat sanyana sholat bisa nyegah tina perbuatan goreng perbuatan anu ngaruksak perbuatan anu keji kunaon atuh kunaon aya jelema sholat tapi maksiat tadi tinggalkeun kene bae sholat mah sholat nganya nyeri salaki terus-terusan bae sholat mah sholat nganya nyeri ka pamajikan terus-terusan bae sholat mah sholat doraka kakolot terus-terusan bae sholat mah sholat judi teureun-eureun buah-buah sholat can bisa ngahadirkeun manah dina dirina lamun geus sabenerna sholat insyaallah sholat eta nu bakal nyegah tina perbuatan nu goreng model kos tadi Allahu akbar sidaker sinu tunggal anak tinggalan boten 3 anak dangulan boten dangu ngarti sarua aing ge henteu panjelema sholat teh nyidakepkeun leungeunna maksud sidak teh nunda lengan dina beteungna madhab Syafi'i eta nyimpen panangan teh luhureun bujel handapeun dada aya madhab nu sanes luhureun dada bae aya handapeun bujel bae aya bahkan di samping teh disimpen patuangan oge aya Allahu akbar aya eta Allahu akbar aya di dieu oge teu masalah da eta mah purung iya tong kudu parasia jaga ukhuwah Islamnya urang mah mazhab Syafi'i luhur bujeur handap dada ieu ngaranna sidak ari sidak teh bahasa Arab lain bahasa mana Sunda ari sidak boga mana aya naon mana sidak teh sing nepi ka beunang beunang naonna nepi beunang nyekelna nyekel naon awakna awak saha awak sorangan kunaon sabab lamun salat nyekel awak batur teu sah salatna sok jajal ku aka berjamaah Allahu akbar kana awak pun. Kasieun naonnya ka awak aing. Cekal we awak sia sorangan. Ye maksudna sing loba introspeksi diri, ngukur badan sakujur ulah loba teh ngukur bat. Urang kadang-kadang sok riweuh ngukur batur teh eling kana awak sakujur. Kagorengan batur di deuleu di gede-gede sok diomong-omong padahal kagorengan urang leuwih gede bener teu? Kalau kata bahasa silokana punten gajah di lautan terlihat gajah di depan hidung tidak terlihat jelas nampak sireum di lautan terlihat nampak datang kanu hajatan can nepi ka imah can beres ngagogoreng kanu hajat kece tadi kondangan bara duit 30.000 jeung naon daharna jeung helm naon helm endog dibelah dua wah meunang kene maneh komo aing menyokot tu badan sugan teh daging urang raja goblok nanti. Oh, anak tinggalan boten tinggal. Kalau ada yang terlihat jangan pernah dilihat. Masalah ibadah, Kang. Keur nembongna urang salat, panembong urang di mana? Ketika sujud, adab kana anggota sujud, anan adab kana tempat sujud urang atau dalam artian sajadah. Disitulah mata kita memandang. Anggap bae kula nyontoan. Kula eta sujud adabna kana warna beureum dina tangka eta. Maka mata kudu kadinya. Allahu akbar. Terus fokuskeun dirinya. Ulah nempo aya lain tempoanana. Sabab lamun nempo lain tempoanana moal bakal khusyuk. Oh iya hate urang.
tina anggota sujud, tina tempat sujud dipindahkan nangga ku saeutik samping batur geus hadeuleuh ku wadi mor tah 60.000. Oh yo atlas oket Juli mak jigana anjay BHS bos. Oh eta mah BHS Kosmos eta mah nanti lu setengah isukan TSGC eta RT make gajah duduk gajah duduk mah 45.000. Lamun gajahna hudang gocap aing wanita ini mikiran kana sampingan samping awas ya eta lamun nembong lain tembongenan perkara dunia ulah sok nempo ka luhur perkara akhirat kudu nempo ka luhur perkara dunia menempo ka handap akhirat nah ulah ka handap maksudna mun dina ibadah nempo ka luhur tuh kiai anu tuh santri anu tuh ajengan anu geus hebat ibadahna urang macan bisa tuh ai kana dunia nempo ka handap supaya syukur ulah kufur. Lamun dunia nempo ai ka luhur eungap hatena moal aya syukur nikmat ti Gusti Allah da manusia mah menuturkeun nafsu moal aya mahina bener tante sok geraanan boga mobil Avanza tong nempo Pajero eungap tungtuna balik ngaji teh mewek ngadoa Allahumma rizukna Pajero Pajero warzukna Fortuner wala angkot wala odong-odong eungap betul tapi nempona kahandap nuhun Gusti rizki mah dijembar nya sehat awak sehat badan jasmani rohani boga kendaraan Avanza mobil sejuta umat nu penting hujan teka hujanan panas teka panasan tuh batur mah komo pepeuriheun ka karak boga motor cek boga motor teh nuhun Gusti gaduh motor ka mana-mana teu beunang ku macet hujan atuh ulah keluar panas aja dong di imah komo batur mah gableng sapeda cek nu sapeda teh Gusti nuhun boga sapeda di samping gancang teh bisa we bari olahraga lumayan pandarah ngalir ko ngagoes wae mah komo batur mah leumpang cek nu leumpang teh nuhun Gusti dibere bisa leumpang komo batur mah pengkor cek nu pengkor teh nuhun Gusti pengkor ge hirup daripada paeh cek nu paeh teh nuhun Gusti mending paeh daripada hirup duraka wae mah nya ningali kahandap dunia mah anak jangulan boten dangu kalau ada yang terdengar jangan suka dideng ulah sok ngadenge ai lain dengeuna nah pandenge urang teh kana perkara diriduan ku Gusti nalika keur salat kumaha pandenge urang siapa yang kita dengar saat salat imam suara bagian rukun qaulina terutama surah Al-Fatihah dina waktu mana ibu salat maghrib salat isya jeung salat subuh ai salat zuhur jeung asar mah henteu zahar tapi sir rahasia atau dalam artian dina biwirna kadenge ku ceulip pilih sorangan wios teu kadenge ku batur nu penting kadenge ku cepil sorang mana terususna aya rukun qauli dina salat teh mana rukun qauli teh hiji takbiratul nu kadua maca surah Al-Fatihah nu katilu maca tahiyat nu kaopat maca sholawat ka kanjeung nu kalima maca salam ka kabelah katu eta qauli wajib kadenge minimal kadenge ku cepil sorang ulah sok ngadenge ai lain dengeun sok keur salat mun ngadenge lain dengeun anak mah husu kuduna ngadenge suara imam keur ngadenge suara nu sejen da ngagoda kana hate aya budak ngora 7 urang arang ngaji rada bodoh saeutik miluan tahlil biasa kan tahlil kan sok menang berkatnya tahlil mau ceramah mah ngabejaan gitu nya tahlil ge menang mau ceramah gitu di rojab oke kamu rojab kita 3 kardus kak karena bedaan gitu hanya namanya di kudu eleh sakitu aja tahlil menang bareng ngan memeh tahlil di bejaan ku guru urang Kang Haji Mugni sia aing tadi berjamaah di musola saeutika nah geuning sia tahlil malobaan nu wajib saeutik nu kieu sia mah kahade urang kos kieu sunnah silaturahmina sunnah zikirna ari masalah ngariungna mah adat istiadat tangan eusina nu kahadean insyaallah mantap ngajadikeun urang eling ka Gusti Allah saya hadir kana tahlilan tapi nu wajib dong berjamaah dulu guys anu ngora teh rumah saera aing can salat awas omat nitip beres tahlilan nu can salat berangkat ka mushola salat tawa kabalik salat heula budak orang beres we bubar tahlilan teh ora 7 orang pakai cewes-cewes paenur maaf anu bodoh mah justru ketika diomong teh sok narima beda jeung nupin masuk malah debat ngadu nu bodoh mah narima urang salah hayu salat ka mushola hayu tujuan marawa berkah ka mushola
ya kumaha berkat tunda usia masing-masing. Ayeuna bedu wae aya, na erang-erang aya, gigireun wae aya. 7 urang sa imamna, maneh we main salat ti kakara. Usia we atuh, pansia mantan beunang mantan pernah ngaji beres saya 3 poe we geus. Geus lumayan 3 poe ge maju hareup geus maju deh. Membodo salat berjamaah. Allahu akbar, bukan depan itu kan Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, mun aya nu kadenge ulah sok dideng. Ieu mah dideng teh husu mana anjar beak berkat aing. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa geus mah euceug batal heula. Barang ngalieu ka tukang eta imam nu genep geus batal sorangan manehna. Menyelamatkan berkat masing-masing si goblok berkat aing teh diselamatkeun. Akhirnya eta ucing ditewaka kuno bodoh. Alungkeun ta ucing cing jauh. Masalahna ucing mah lain kos jelema. Karena baper si eta mah. Dialungkeun datang deui. Menjelema mah disinggung teu datang-datang ka mushola. Ucing mah dialungkeun jauh-jauh nama. Terus kumaha balik mah? Agok atuh mina can salat. Kieu we ayeuna mah kita berbagi tugas. Nah tugasna setiap orang memegang berkatnya masing-masing. Kira mun berkat saha nu dilebok kucing mainna batal sorangan. Katuju oke gas geus kitu. Eta imam maju nyimpen berkat hiji. Makmum berkat, makmum berkat, makmum berkat. Jadi total 14 orang yang makmum berkat. Allahu akbar. Kabeh takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Balik deui ta uci. Imam ngaleret kana berkat. Oh, aman wae. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedebu eta ucing murah kana berkat imam. Cek imam anjir nu aing bea pun sana. Mun aing batal mundur kabeh jamaah bahaya. Mending digancangkeun ulah batalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Pangagoler ucing dikitukeun Kang. Maksudna teh naon? Ulah sok ngadenge ayeuna tuh moal husu urang ngadenge-dengeuna. Maksudna nahirup manggeuskeun teh teuing. Aya nu ngomongkeun goreng ka urang kajeun, aya ngomongkeun alus ka urang kajeun. Di dunia mah dipuji jangan pernah terbang, dicaci jangan pernah tumbang. Liqilai kalimatilah nu penting diajar nanjerkeun agama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan beres wajaban utara salat sing rajin salatna, utara ngaji sing getol ngajina, anu boga budak anak masantren mudah-mudahan sing barokah ilmuna, boga salaki dulur baraya bisi keur teu sehat penting sing diangkat panjawatna. Orang dia sadaya poeana pangaosan penting ayeuna sing dijadikeun ieu cipining ieu pasir gebang jadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya Allah ya rabbal. Jangan suka beranjak dari tempat duduk kalau acara belum ditutup dengan doa. Dan doa nama seueur kasepuan kiai di dieu kakieu dina penghormatan oge. Ulama sakitu bae nganitip sakaya ulah bubar samemeh doa. Mudah-mudahan orang barokah dunia jeung akhirat. Amin. Wa kun akhiri mutadi musamihan wa kulli sahi fasadi nasihan wa sahi fasada bi sa'amuli wa in balihatan fala tubadiri. Pupuna sapanon cara nasapakan bobot panimang taraju gapuran ninggal jadi kali kabu kemang penitik sebaran sari-sari permios lain tesono amit amin musunan kawangkuk waktu kau gara ku aturan bener datang nanti Allah kalepatan datang tina kabodohan simpuring hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.